Ya Rasulullah, aya naon? Abdi bade tumaros ka Tuhan hiji pagawean numun abdi ngalaksanakeun ka sorga sakitu bae abdi. Ku percaya aya sorga abdi mah hayang dibere penerangan ku Gusti mana pagawean mana mun abdi ngalaksanakeun bakal ka sorga. Sahabat ke nu sejen. Ngadarengikeun ji mantep oge ieu pertanyaan. Gimana nih? Oh, cek Kangjeng Nabi 4 perkara. Kahiji naon ya Rasulullah? Anta budallah la tusyriku bihi syai'a. Ibadah ke Allah sama sekali ulah aya musyrik. Kadua naon ya Rasulullah? Nomor kedua wa tuqimus shalah, laksanakeun salat. Nu katilu naon ya Rasulullah? Wa tu'tiya zakah, kaluarkeun zakat lamun nisab. Nu kaopat naon ya Rasulullah? Wa tasilar rahimah, tepungkeun rahim. Sakitu ya Rasulullah, sakitu. Abdi insyaallah bade ngalaksanakeun model kos kitu hampura Gusti, doakeun abdi. Leos bae sahabat. Cak Kangjeng Nabi lamun eta jelema bener sakumaha omonganana dek ngelaksanakeun tadi teh geus sama langsung sorga bae kajen kuku mah sorga banyak.